Assalamualaikum baraya wilujeng enjing ieu sim kuring rebun keneh atos keureueuh tandur baraya ieu teh neraskeun anu kamari sonten da kabujung ka magriban pasti ceuk baraya teh manya tandur sakitun teu beres kamari teh sim kuring uih ti kebon tabuh satengah genep ti satengah genepna sim kuring langsung tandur nah teu karaos adzan magrib tah janten ayeuna sim kuring dikeureueuh deui pasti baraya bertanya-tanya nya kunaon ka mana tandurna henteu ku pun bojo tah kareresan pun bojona nuju bagian nyangu keur mah sim kuring oge atos biasa ditandur mah kumargi ti kapungkur oge sim kuring mah sok ngiring ka sepuh ti alit oge janten moal kaget deui baraya tandur gacong mah da padamelan sim kuring kantenan kapungkur mah buburuh oge ka mana-mana bari sok ceurik amek-amekan dicanak gacong teh batur mah ulin sim kuring mah sok dibawa babuburuh gacong wae tapi ayeuna mah karaos pami urang tiasa mah teu berat mamawa ceuk paribahasa kolot mah tapi ayeuna mah tara aya nu miwarang gacong teh ieu teh tandur teh sanes melak pare kareresan tandurna melak ketan anu kantos ku sim kuring di up basa dina video anu 2 minggon kapengker da binihna oge atos cekap dialihkeun tina plastik bari lumayan ieu teh aya sesana kanggo ngayuman kumargi seueur keong alalit janten sok seep bari ieu teh ateul mung teu diraos da pameng barina oge ame enggal beres sim kuringna bade enggal-enggal nyemprot pare kareresan aya hama kungkang sugan baraya terang ieu seueur kungkang obatna naon nya.